Bismillahirrahmanirrahim. Walil jazmi lan iku tetep maring irob jazm alamatani utawi gitu ya. Utawi ciri loro. As-sukunu sahiji sukun wal hadfu lan ambua. Jadi itu disebutna naon? Khobar muqaddam mubtada muakhir cekamarinya. Tos khobarna dipayunkeun mubtadana dipanderikeun. Jadi ngahartianana jeung eta tetep pikeun i'rab jazm alamatani ari dua pirang-pirang ciri gitu ngahartianana nya. As-sukunu kahiji sukun wal hadfu kadua ngabua. Ari i'rab jazm eta ngagaduhan ciri dua, kahiji sukun kadua hada. Mana sukun sebagai i'rab asal. Ari hadap eta i'rab niyabah gaganti tina sukun. Ya, sing arti. Seperti dina ropa anu jadi i'rab asalna nyata naon? Doma. I'rab niyabahna naon wae? Wau. Wah, mana ku dibuka. Lirab imin ha dommatun wawun alif. Terus kan tuh ada kan sabit lamun adib itu. Terus dina i'rab nasab anu jadi pokona naon? Patah itu nya. Aya i'rab niyabahna naon cenah? Buka udah mualila. Mana matak ilmu teh di luar kepala cenah teh. Na buku. Di luar kepala ajarkeun teh. Oh, balikan deui ke ropa sabaraha hiji? Oh, opat. Hiji dong. Dua wawu tilu alif. Opat nun. Itu banyak kamari teh. Domah jadi i'rab asal. Wawu alif nun itu jadi niyabah gaganti tina domah. Gitu maneh teh nya. Terus ayeuna naon dina i'rab nasab? Dina i'rab nasab eta aya 5 pirang-pirang ciri. Hiji patah, dua tilu opat kalima anu jadi pokona naon? Aslina patah. Alif kasroh iya jeung nun jadi niyabah tina patah. Itu ropa jeung nasab disebutkeun mustarok bainal asma wal af'al, bisa kana isim bisa kana fi'il, kanan kiri oc cenah kitu. Anu saterusna nyaeta i'rab hopad. I'rab hopad ngagaduhan ciri tilu. Hiji kasroh, dua iya, tilu patah. Nu jadi pokok asalna i'rab naon? Kasroh. Iya jeung patah disebut niyabah. Itu nu ieu mah mukhtasun lil asma, khusus keur kana isim. Nu satuluina ayeuna nu dek dibahas nyaeta
mana walil jazmi tetep pikeun i'rab jazm. Sabaraha cirina aya dua, hiji sukun, dua hadap ya. Hadpun hadap hadbu kuda ya, artinya ngabuang. Ini jadi pokok naon nu asal sukun hadap sebagai i'rab niyabah. Eta teh karena qaida wal jazmu fil af'ali bisukuni au hadfi harfi illatin au nuni gitu. Wal jazmu jeung ari i'rab jazm eta fil af'ali nyata unggul dina pirang-pirang fi'il bisukuni cirina teh kusukun au hadfi harfi illatin atau ngabuang harap illat au nunin atawa nun. Jadi hadap teh kayak ngabuangna dua, hiji harap illat ba nun sasaranna teh nya. Yes. Kalau pa ammas sukunu mangkana pun utawi sukun iku payakunu mangka ono ikilah sukun iku alamatan dari ciri lil jazmi mar i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i indalam fi'il mudhari as-sahihil akhiri kang sahih akhirna gitu ya. Jadi mangka anapun ari sukun payakunu mangka eta sukunna ta alamatan jadi ciri dari i'rab jazm fil fi'il mudhari sahih akhiri dina fi'il mudhari anu sahih akhirna hartina teu aya harap ela gitu nya. Ari sukun dipake ciri kana i'rab jazm eta dina satempat nya eta dina fi'il mudhari sahih akhir. Tegesna dina fi'il mudhari anu di akhirna henteu make huruf elat, henteu patepung jeung se. Contoh lam yalid ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid lam eta amil jawajib yalidu eta fil mudhari ngan ku sapaya amil jawajib jadi majjum jadi fil mudhari majjum bukakeun ya. Alamat jazm sukun sabab fil mudhari sahih akhir gitu ya. Nah, jadi maksudna mah teh alamat jazm sukun sabab bil mudhari sahih akhir gitu. Jeung naon jeung bil mudhari anu majum maksudna nya. Jadi kesimpulanana sukun dipake ciri kana i'rab jazm eta dina satempat nya eta dina fi'il mudhari sahih akhir karena qaidah wa bisukun jazm mudhari'an salim min kaunihi biharfi illatin khutim. Wabi sukuni jeung kalawan sukun ijzim kudu ngajazim kan anjeun mudhari'an kana fi'il mudhari salima anu salamet eta si fi'il mudhari min kauni tina kana fi'il mudhari teh bi harfi latin ku harap ilah utima anu dipungkas eta fi'il mudhari. Jadi dina tungtungna salamet tina harap elat. Lam yalid aya alif teh aya aya wau aya iya teu aya tungtungna teh kana ngaji i'rab ya. I'rab mah taghiru awahiril kalimi tingali perubahan akhir kalimat ya.
Itu lam yalid wa lam yulad. Nah sababna jadi jajem eta ku sabab aya amil jawajim. Amil tukang ngajejem ke tuluykeun tere arti piraku nya. Qauluhu wa amal hadbu jeung anapun utawi hadap iku payakun makuna kil hadap iku alamatan dari ciri lil jazmi mari ngrab jajam fil mudhari indalam bil mudhari al mu'talil akhiri kang andewene al mu'talil akhiri kang non al mu'talil akhiri kang harap elatan akhirne itu wapil apalil khamsati lan dalam piro-piro pil kang 5 allati ropuha kang alati kang ropuha ropa ne ikilalati iku bisa batinuni kalawan tetepna nun. Anapun ari hadap ya, ari hadap dipake ciri kana irob jajem eta dina 2 tempat. Hiji dina fil mudhari nu mutal akhir. Hadap teh tadi teh sebagai niabah tina sukun. Lamun teu meujeuh ku sukun berarti di dieu nu dipake naon niabah. Istilah legeg tiada rotan akar pun jadi. Kudu aya alternatif dina sagala ge nya. Ada alternatif. Macet jalan Cihuni, wah Cimuncang we. Macet jalan Kadungora ke jalan Cijapati we. Itu alternatif ya gitu. Gerjunti kan nyata. Halus mata Cinaraka mah jadi ke surga. Lain Cinaraka Cirandaka nya. Oke. Jadi hari hadap teh dipakai ciri kana irob jajem teh nyata dina 2 tempat. Hiji dina fil mudhari nu mutal akhir, nu aya harap elatan tungtung. Nah, nu berpenyakit, nu bermasalah di akhir kalimat. Tegasna dina fil mudhari anu di akhirna make huruf anu huruf eta huruf ilat. Huruf elat ya, anu make huruf elat eta. Huruf elat eta aya 3. Aya 2. Tilu belas ya. Cing ya kediomekeun ieu teh. Ngagokan saya salah deui kabeh. Huruf elat eta aya 3 omekeun bisi dibaca ku batur tuluy salah. Teu era bakal salah we kan itu. Mane nu erana mah teu ngomekeun. Jadi dina ilmu mah kitu mun leuwih kurangan lamun kurang pang namahan lain salah dibenerkeun maksudna anu salah masalahkeun we ngan dilurus ya. Ari salah dibenerkeun make bahaya nya gitu ngabenerkeun salah nah bisi kitu artina diomekeun gitu. Yomean. Mana nu tilu teh? Hiji alif, kadua wawu, katilu iya. Ieu nu tilu teh karena cek qaidah. Mapokna huruf ai hiya huruful illah wal maddu summa lainu ziyada ari huruf elat eta ayat 3 wau alif rejeng iya
wal wawu wal ya jami'an wal alif hunna huruful i'tilalil maktunib. Nah, bahasa kali kieu nya tulip ieu maktunib. Contoh anu di akhirna ku harap elat alif seperti lapat lam yahsa ya. Yahsa teh ieu kalimah fiil. Fiilna fiil mudhari anu majzum. Nalika ropa nama yahsa biasa ya. Nah, kusabab ayeuna kaentepan lam amil jawajim ya. Itu amil jawajim fiil mudhari'na salah kahiji tah kadinya. Omikeun deui yes. Kan depan amil jawajim tukang aja jem ke algojo eta teh naon amil jawajim teh ya tukang mae ha gitu. Alamat jajam hadap nyata harfi ilat didinya teh naon sababna fiil mudhari mutal akhir ya aya naon aya alif gitu. Maka nu tadina yakhsha yaghzu yad'u eunteupan amil jawajim lam yakhsha lam yad'u lam yaghzu lam yarmi gitu. Sabab ngabuang harap elat iana dipiceun gitu nya. Asal nama lam yakhsha teh make iya anu gaganti tina alif teh gitu nya. Gitu dah. Terus ayeuna contoh anu di akhirna make harap elat wau. Mana lam yad'u. Ya. Sarua jeung tadi. Fiil mudhari anu majzum. Sabab keantepan amil jawajim. Gitu nya. Tah, alamat jazmna atu harfi ilat. Sabab fiil mudhari mutal akhir. Nalika ropa namanya tak lam yad'u tah make wau ya. Kadatangan amil jawajim mah disepak wauna ditendang des celeng eueuh eta nu tadina kabeungbeuratan ku harap elat panyakit kronis kari-kari mana dibere non maduna madu rasa dibere obat cager ya gitu. Mana penyakitnya hilang jareg-jeg gue jadi jag otak cek ajengan maka bungkul bahasana teh lir ibarat pergasi cenah amil jawajim teh mun datang kanu gering sok cager mun datang kanu cager sok gering gitu. Lam yad'u si harap elatna teu aya panyakitna eueuh cager ya gitu. Contoh anu di akhirna ku harap elat iya lapad lam yahdi eta
kalimah fiil mudore anu majzum sabab keuntepan amil jawazim alamat jazmna ku harfi illat sabab bil mudore mutal akhir nalika ropa nama lam yahdiya ya make iya tah ya kadatangan amil jawazim hilangkeun si harap elatna jadi bersih sehat lam yahdi gitu arti karek lam unggul itu contohna can ke nyaritakeun amil jawazim masa abreg-abreg engke nya gitu heukeun heula. Jadi kesimpulanana setiap fi'il mudhari mu'tal akhir anu aya alipan, anu aya iyaan, anu aya wawan ya. Tah nalika jazm alamat jazmna ku harfi illat karena cek qaidah mapokna imma biwawin au biyain au alif wa jazmu talin biha antan hadib itu imma biwawin ku wawu au biyain atau ku iya au alifin atau ku alif ya gitu wajajmu mu'talin ari jazm mu'tal biha ya kata mu'tal teh mana in antan hadib maka ngabuang anjeun kana eta naon harap elat ya gitu. Jadi asal mah kalimat teh wajajmu mu'talin ari jazm anu mu'tal gitu biar eta mu'tal teh imma biwawin au biain au alifin antan hadib balangkeun we cenah kitu kalimat asal nama mun artian mah ngan ku sabab ieu teh siiran eta teh nadoman diselaraskeun ya jeung lirik yang ada ya mana kitu ngalagu deh nya di batas kota ini nanti lihat teh mana mah ngaji kukuan nya mana mah celi teh betul lah PTR bener eta kadua dina af'alil khamsah nu kadua nyaeta dina af'alil khamsah tegesna dina fi'il mudhari anu nalika ropa cirina ku tetepna nun bisa batin nuni maka nalika jazm cirina ku harfu nuni kade tadi mengabuang harap elat entilu teh wau alif iya wayin ya itu tah ya lamun ieu mah dina alul khamsah mah ngabuang nun gitu anu nalika sohena eta teh mana cirina teh ku netepkeun nun tah ku jazm mah disepak si nunna gitu ya jadi tegesna ku ngabuang nun anu jumlahna aya 5 teu kagok nyaeta di mana-mana fi'il mudhari patepung jeung hiji fi'il mudhari patepung jeung dhamir tasniyah contoh nalika ropa yab alani aya nunna aya ya jeung teu bisa jadi yab alanu deui eta mah yab alani we da kalimah tasniyah asup kana fi'il ya mana anger we yap alani sabab aya alif kaituna nun bijadati alifin wa
wanunin angreni dibacana teh kumaha ayeuna keur jajemna lam yap ala kitu naon nu jadi cirina ciri jajemna hadpunu ni ngabuang sepak we nunna teh gitu ngaran algojo atuh tukang maehan hei siapa kamu oh saya orang yang berdosa dan saya akan meminta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa saudara? Saya pernah membunuh. Itu. Apa hukuman orang yang telah membunuh? Harus dibunuh kembali. Sok atuh siang ngajogo. Jogo gitu. Siap. Sok syahadat heula. Sok tobat. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin adim gitu siap ikhlas lillahi ta'ala cek gelenceng gitu. Ngabuang no kapan gitu lumayan dipaehan cing ari hutang uyah bayar naon? Utang uyah bayar naon? Uyah. Bayar uyah. Ari hutang nyawa? Nyawa deui. Itu lamun memang itu tidak bisa dihindari. Kalau bisa kenapa? Ada diat sebagai pengganti. Contoh kamari naon sababna anu korban. Naon eta teh? Nu di Arab teh scrap kan? Sabaraha cenah uang penggantina teh? 3 miliar. Eta teh 3 miliar teh kupingkeun. Eta teh 3 miliar teh mengganti satunya nyawa. Mana ukuranana? Diat keur orang yang melepaskan nyawa seseorang itu adalah dengan 100 unta. Onta rata-rata hargana 30 juta. 30 juta kali 100 ora 3 miliar. Kelopnya. Nah, gitu. Jadi teu murah nyawa teh. Oh, dari mah dimurahnya gitu. Pedah teh kabeli motor naon ya. Itu dar maehan sorangan itu tuh bisa jajam mah cirina ge pan ku sukun aya sukun ari sukun teh mod dar geuningan sok aya kieu nah meninggal dunia dengan tenang mun kitu cenah gitu ditenangkeun di dunya kitu diantarkeun ka akhirat. Jadi ku sabab sukun teh maut ari nu maut teh bisa usik gitu. Cineungneng we siga maneh ditanya sabaraha hiji ari ayeuna naon ciri ropa teh maneh teh ngabetem we. Tah eta teh disebutna teh mabni sukun. Aya jelema mah menjedau gan teu bisaeun ngajawab gitu. Sukun eta teh sebutna ya. Maneh mah majora wani tentuna teh mundur ka wirangi mandeg di tengah kitu sukun teh itu nek nyebutkeun teu bisa era ngajawab teu bisa gitu guys. Hiji tah contoh lamun nalika ropa dina kalimah naon tasniyah ya. Jadi fil mudhari papangi jeung domir tasniyah. Non domir tasniyah teh alif ya. Gitu. Anu tadi Nabi sabatin nuni nalika ropana maka keur nalika jajem mah wayahna dihilangkan si nunna teh dihalingkeun. Kaditu maneh maka dapur cicing we gitu. Nya depan semah mah kuring make si dijas gitu. Disingkirkan tukang rumah wadah mah itu ya wayahna ka tukang damanya kudu narima tamu
bari make paragi di dapurinya naon teh celemek naon gitu kuduna ge didasi atuh narima tamu mah nah sabana ikramud doe gitu ari tamu kan adoep kalmai tamu mah kumaha tamu mah ibarat mah mayit gitu dek dihormat dek henteu teh ngan urang boga kewajiban gitu naon mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah sajalma nu bener iman ka Allah jeung kana poe akhir maka kudu ngahormat tamuna gitu atuh ku pakaian-pakaian nu gining nya gitu tah ku basa-basa nu hade ku raut muka anu anu gumbira gitu nembongkeun kabungahan kadatangan tamu itu catanan tata krama dina ngahormat tamu. Kadua fil mudhari papangi jeung domir tasniah deui nalika ropana alani ya keur dina mohotoben artina mana duaan anu berhadapan tak kuta gini yang tadi mah ku iya ya gaib gitu tah mah kuta sabukti hareupeun kumaha nalika jajemna lam tab ala eueuhkeun nunna ya nu katilu fil mudhari papangi jeung domir jama anu nalika ropana ditetepkeun nunna seperti yap aluna nalika jajemna nyata lam yap alu nah ngan sing taliti setiap dina kalimat jama lamun nunna dibuang itu digentian ku alif tah tingali aya wau jeung alif kita teh ulah poho ya. Setiap kalimat jama anu nunna dibuang maka eta jamana digentian ku alif tah ayanya itu lam yap alu jadi teh cukup ku wau cirina teh tamaan alif keur ngabuktikeun bahwa eta kalimat jama nu kaopat fil mudhari papanggih jeung domir jama deui nalika muhotobun ya keur nalika ropana ditetepkeun nunna tab aluna jajemna lam taf alu nu kalima domir fil mudhari papanggih jeung domir muannasah muhotobah nalika ropana ditetepkeun nunna contoh tab alina keur nalika jajemah jadi lam tab ali gitu nya eta tah wayahna dibuang si nunna tong ngarasa melang tong ngarasa nineung kira-kirana ngagokan kira-kirana ayeuna teu ngabantuan kana program kira-kira ayeuna ngahambat kana perjalanan Islam dibuang saja gitu dibuang saja dibawa ge heurin dibawa ge ridu disebutna ngagokan beda jeung penunjang beda jeung pendukung itu mah mana sedikit banyak itu punya naon penghargaan jadi ya teh nun nubiyyah teh dibahasakeun teh mana mun ceuk bahasa Quran mah alladzina yasudduna an sabilillah orang-orang yang menghadang untuk perjalanan agama Gusti Allah gitu buang saja lindas saja kikis habis gitu nya tah ieu anu bieu teh mana nyaeta jadi kesimpulanana setiap kalimah afalul khamsah nalika jajem alamat jajemna ku hadfun ni sing ingat setiap kalimah afalul khamsah beda jeung tadi harap elal ya.
dina kalimat kumaha bae aya harap elat dina fi'il mudhari siga tadi gitu. Naon itu dibuang harap elat. Nah, tah ieu mah keur nyatakeun khusus dina fi'il anu 5. Jadi kesimpulanna setiap kalimat af'alul khamsah nalika jajem alamat jajemna ku hadfun nuni ku ngabuang nun. Karena cek qaidah fa hadfun nunir rafiqat an yalzamu bil khamsati af'ali haitsu tujjamu. Itu tah. Cing sur buktikeun apal teh. Ari ropa dipake naon ciri ropa teh sabaraha hiji cenah kamari teh opa sok tulis ingan diajar maneh melong heula mah batur ge bisaeun aling siapkeun. Ieu mah hitung-hitung apal gitu. Eta maneh tara ngapalkeun lain? Hah? Aing teh. Kumaha judulna teh? Marifatu alamatil i'rab ya, alamat i'rab lain gitu ya. Nah, hiji i'rab teh nyata i'rab rofa. I'rab rofa ieu boga ciri sabaraha hiji? Lirafi hiji dong ya domatu kedua wau wal wau katilu wal alif kaopat wanun wanunu. Nah gitu mana teh kudu bisa kieu mana yang apal teh nuliskeun teh nya jido doma kedua wau ketilu alif kaopat nun. Sok rincianana doma dipake ciri kana i'rab rofa itu ete doma dipake ciri kana i'rab rofa di sabaraha tempat. Doma dipakai ciri kana i'rab rofa di sabaraha tempat? Dina opa. Hiji dina si mufrad. Dua dina jamak taksir. Katilu jamak nas salim. Kaopat fi'il mudhari ya. Anu encan patepung jeung se doma dipake ciri karena i'rab rofa dina patam hiji dina isim mufrad kedua jamak taksir anu robana sabaraha hiji aya genep ya. Nu katilu jamak muannas salim. Kaopat fi'il mudhari. Anu lam yatasil bi akhiri sayun ya. Apa lain nama? Pantes maneh teh ngaguar wah
banyak sebenarnya si Asul jagoan. Duh, lagi benernya buka penting 10 kan. Tipana. Saya guru Pak Dedi ya. Guru bahasa Arab deh. Nu kadua wau. Ya. Wau dipakai ciri kana irop-iropan di sebuah tempat. Dina 2 hiji dina hiji dina jama mudakar salim ya 2 cukup lah tiga 2 mah hiji dina jama mudakar salim kedua dina asmaul komsa benar makin mana di guys. Terus mana katilu ropa teh domah wau alif katilu nyata alif dipakai ciri ropa di seberapa tempat mana kan bensin oke bensin mana kan ini juga ada dina sabaraha dina satempat hiji nyata naon dina isim tasniyah ya til asnan pi tasniyatil asma dina isim tasniyah terus mana nu kaopat non nun dipakai ciri kana irop-iropan seperti tempat dina fiil mudore hiji we heula fiil mudore anu isina tilu nah cenah fiil mudore di mana patemu jeung domir jeung alifnya alif domir tasni bener tasniyah kedua fiil mudore nya papangi jeung domir wau atuh wau domir jama nu katilu domir muannats muthabah iya ya nyata domir muannats anu bieu dibahas muannatsatil mukhotobati ya gitu sakitu tah ropa teh ya ropa tuh nya ropa hiji nu kadua naon deh alamatun irob teh hiji ropa kadua nasab ngabogaan ciri saberiji 5 singan gitu tadi dia 5 kahiji naon 5 nya dia 5 dia saberiji 4 dia 5 hiji patah dipakai ciri kan di 12 bisa pada tempat Dina berapa? Kilo.
tilu tempat hiji dina naon isim mufrad kedua jamak taksir katilu dina pilih isim mufradi wa jam'i taksiri wa pilil mudore idza dakhala alaihi nasibun fi'il mudhari tadi apalkeun mah teu kaburu ripuh maneh teh loba itu sih rek saminggu ge fi'il mudhari nya anu idza dakhala alaihi nasibun nu kaeuntepan amil nawasib nasibun di dieu nasib poho kaya jadi imun pannya gitu sabarena yes dina tilu tempat bener nasab ayeuna ropa nasab katilu naon khopar kabogaan ciri saperiji nasab teh bener tilu nya pisalah sati mawa dia pilih ismul mufradi wa jam'i taksiri wa fil mudhari karek hiji teh karek hiji karek patah ya lu bakene dari mah tuh hiji patah kedua naon alif dipakai ciri kana huruf nasab nu sabar tempat naon hiji nyata dina asmail homsah terus naon alif naon kedua katilu kasroh dipakai ciri kan i'rab nasab dina hiji dina naon muannas salim jamak muannas salim jamak muannas salim hiji ya nah hiji dina jamak bener muannas salim opat hiji dua tilu opat opat iya dipakai karena ciri i'rab nasab seberapa tempat iya nyata ya dua hiji tasniyati kedua wal jam'i nya itu jam'i we eta hiji deui kalimah naon hadbununi ya hadbununi dipakai ciri i'rab nasab yang sepertempat dina satempat naon dina af'alul tadi ya af'alul khamsah kitu tah karek dua tah alah mau ditulis aja nama temahi mana teh kudu bisa kieu ngajabarkeun teh lamun bisa kieu bakal apa aku kabayang si anu kitu ya gas anak katilu khopan ya khopan jadi ngabogaan ciri sabariji tilu talar ya mah kahiji
kasroh, kedua iya, katilu patah ya. Terus ayeuna kasrah dipakai ciri karena i'rab opat dina bertempat dina tilu deui. Geus itu ditulis geus. Ada dituliskan. Tuliskan sok. Tuh, agok lah. Cemina ya. Jadi di nasirah berarti kabayang gitu nya. Dua nanti mana oh. Katilu teh naon? Khopan ya, i'rab khopan. I'rab khopan iya ngabogaan ciri seperti tilu ya. Kahiji naon? Kasroh tadi teh. Kasroh ngabogaan seperti ciri cek teh tilu. Dina tilu tam hiji naon? Isim mufrad anu sorif ya, sorif. Kedua jamak taksir sorif ya. Terus katilu wajamil muannats salimi. Nah, tilu kasroh lah. Terus mana niabahna? Jadi kasroh kedua iya jadi ciri kan i'rab opat di sebarang tempat hiji naon? Asmail benar. Yalah. Fa amal kasratu fatakun alamatan lil hukmi bisa satu mawadi'a bil sumrudi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salimi. Wa amal ya fatakun alamatan lil hukmi fi salah satu mawadi'a fil asmail khamsati wa fi tasniyati wa jam'i. Kedua dina tasniyah. Katilu dina jama ya. Terus mana nu katilu na maksudnya patah jadi ciri bikin i'rab opat di seberapa tempat dina naon? Hiji dina isim ghair sorry. Namun dina bahasa eta nama anu malayan sorif ya gitu. Khopan enak karena jajem nu tadi karek ka sabaraha? Katilu ieu ka opat nyata jajam ieu ngabogaan ciri dua. Hiji naon? Sukun jadi ciri karena jajam dina sabar tempat dina naon cenah? Fi'il mudore anu soheh akhir ya. Can aya harap elata niabana naon? Adbununi ya. Sebarin kemana budak sarean dieunya adbununi ya ngabogaan naon dipakai ciri kana jam di suatu tempat hiji fi'il mudhari mu'tal akhir nu aya arab elatan. Kedua
fi'il mudhari dina isim lima terus isim 5 deh af'alul khamsa benar af'alul khamsa ya. Jadi mana fi'il mudhari asal akhiri diantawisna gitu ari hadap mah nyaeta mana hiji dina mutal akhir ya nu kadua dina af'alul khamsa anu eukeur dina ropana mah itu ditetepkeun nunna datangan amil jawazim podaran kabehanana kitu ya tah sakitu irob teh ya nu diaji kamari teh gitu tinggal engke ngobrolkeun tentang murobat ya anu diiroban ku harokat jeung diiroban ku huruf insya Allah apalkeun ieu tah atuh nya jadi puguh maca teh urang teh nya gitu ya wallahu alam bis shawab rabbi fana bima alamtana rabbi alimna al-tiyan fauna rabbi pakina wa paki alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng kaamanan